Aing mah berde amat ya lah. Loh, ulin yuk. Ulin kemana? Kemana bae? Biar lu tempat rame. Sukaan mangi-mangi jubur. Ih, ya mah jubur bae jubur. Atuh aing mau bisa hirup buat tanpa jubur mah. Nya. Ulin gitu ya. Pan dia mah ngalamun, diajak ulin kalah ngalamun. Sanu ngalamun. Eta dia ngeuleung, aing ngalamun meureun. Henteu aing ngalamun mah. Ingin rada parusing dong ya yang saeutik. Itu diobatan dia mah. Atulin obataneun wa ieu mah. Geus bae hayu ulin. Hi, ulin beda mah ulin. Sakieu aing keur parusingna. Makana hayu ulin supaya eta pusingna leungit. Hi, dia mah ngajakan ulin bae. Tugu aing boga ditanyakeun sakieu. Atuh ja eta loba duit. Nah aku udah pusing dia mah. Hi, dia mah pugu duit ge duit panas. Panas ongkoh dicekelan bae dia mah. Ih, dia mah teu ngarti keneh bae. Yo, deleukeun dia. Iyo jeung mayar hutang ke warung. Iya jeung mayar rokok. Ieu sesa jeung mayar motor. Lah, mana ujung aing? Kan ge aing parusing. Ih, loba amat eta mah dia hutang. Nan siapa nya kira-kira kore cagal kurang teleponnya. Oh bengi ya ya. Terbang ya dong. Halo, di mana Pak? Di tempat biasa. Ayo Ulin, Ulin ke mana orang? ayo be. Oke, nggak tahu jeung si Pulung. Hai Lung, OTW. Tapi ke mana? Sampai sekeliling orang ulin. Ih, dia mah. Tadi kene duit aing teu nyesa. Hai be, gaskeun. Pamuda mah bebas cek Hasim ge. Kumaha nya? Hayu be. Hayu der. Ulin. Baru udah kebel amatnya. Bukan beda. Udah mana rek. Karena jam main di kontrakin gua itu. Waalaikumsalam. Di mana bae, Wak? Menilele temen gua. Pugu perapatan Arab macet, hujan deh. Hayu ke mana orang? Ayo beh, tuturkeun aing. Berangkat orang. Ayo keluar. Ayo beh, jalan orang. Siap. Cepet.
Aduh. Lain kan dia lu ngalamun bae. Jadi lekeun aku ditanya ngalamun bae. Parusing wah, kejadian beak bae. Mirip tuh miripna beak bae. Beak kananan cenah eta gaji duit gaji. Bayaran utang. Hih, dia mah eta ya awak leuting utang gede. Dong aing ge, awak gede ya utang ge gede. Lalu di sana awak jeung hutang. Dia di mana dah? Itu aing. Kopi kah? Jauh. Ayo jubur aja jubur. Oh, Pak Jubur mah. Coba barago jubur. Bagus. Iya. Lah ini si pulung ngalamun bae ya. Ngomong guna gitu deh lo. Baru sih jadi buka duit. Ya mah kayak bae lo. Ya. Anu geus mah geus. Hutang gue dia mau buka duit atau dibayaran. Mau buka duitnya. Atuh ngomong deh anu bukan ulah. Eta nyampe kena nu bukanan lagi ka dia. Ieu eta ngomong bae. Buka duit gitu kayak bae dibayarna. Ya, udah tadi jin pusing ya dia udah dibawa pusing. Kita kalau ngomong. Ya udah ngeseripuh dia jin ripuh dia. Mending kita nikmati dan syukuri yang ada men. Hah? Bebaskan nih Bapak pemuda bebasan. Oke lah, bebaskeun ayo. Ayo der. Tilo action. Mulin ke mana? Ayo kira be. Kode Atau kemana baik gitu. Action. Ih, dia mau disambilin bae. Gue yang buku duit sakieu. Action. Baru udah amatnya. Berang deui be. Pokoke jamaah kalau di kontrakan.